Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tapang deui sareng abdi Mita Nurul Badriah, abdi Susan, dina acara Warta Berita di TV Binga. Di Desa Awirarangan kajadian tabrak lari, tepatna di Jalan Anyar. Korban dicandak ka puskesmas nu caket. Hayu urang sasarengan ningali liputanana. Kunaon ditabrak. Kamanakeun jalmina kamanakeun. Nyaeta poe Rebo, kinten-kinten tabu 2 siang. Nyaeta tepatna atas budal sakola. Naon penyebabna? Penyebabna nyaeta kendaraan anu henteu hati-hati ngajalankeunana. Dibantun ka mana korban tabrak lari teh? Di puskesmas Desa Awirarangan anu caket. Teh, Kayaan korban tabrak lari dina supayana anu cukup serius. Salajengna nyaeta warta ti Desa Awirarangan tepatna di Jalan Insinyur Haji Juanda. Macet eta disebabkeun ku para pengemudi anu teu disiplin. Hayu urang sasarengan ningali liputanana. Di Jalan Insinyur Haji Juanda bade ngalaporkeun kemacetan di Jalan Insinyur Haji Juanda. Kuduna pamarentah ngayapkeun lampu merah supados teratur di jalanna. Ini mah manikeun. Nyaeta ti dusun Ciweri di Desa Awirarangan nuju panen anu parena ngahasilkeun ribuan ton. Hayu urang sasarengan sadayana ningali liputanana. hasil panen anu di Desa Awirarangan anu setiap 4 bulan sakali ngahasilkeun pare anu berkualitas. Nuhun kana perhatosanana. Wilujeng patapang deui di lain waktos. Sim kuring Mita Nurul Badriah sareng abdi Susan munggaran amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.